Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi Dongsun TV, wilujeng patepangdi, wilujeng gabung nih di channel Dongsun TV. Anu parantos biasa hadir ngarencangan palawargi sadayana ku dongeng-dongeng Sunda. Anu bakal ngahibur palawargi sadayana. Dina waktos ayeuna aya hiji dongeng anu judulna Nu Ngagegeh Sumur Cipulus. Wah, resep ya. Nu Ngagegeh Sumur Cipulus karya Epi Sulastri. Ieu carios teh parantos biasa dimuat dina majalah Mangle nya. Dina edisi 2820 genep. Hayu urang dangukeun dongengna cariosna. Siapkeun leueuteunana, siapkeun cikopina, wilujeng leleson, wilujeng ngadangukeun Nu Ngagegeh Sumur Cipulus. Mimiti namah kawer ku dongeng Mang Maman anu geus manukna sok ngasruk ka tempat hara-haraeun. Atuh puguh bangun ngahudangkeun maung keur sare, carita sanget lebah dinya kahudang deui. Cenah keur ngarekrekan karari bet ti lebah sumur mati kadenge sada dalokdak keur nuaran tatangkalan bari dibarengan koceak dengek sora awewe. Kumanehna disampeurkeun ari sok geuning nyajirimna nya wujud awewe anu hieukna bau bangke. Atuh tumarepna matak musial hayang ongkek. Ngan bae basa disampeurkeun cenah ngadon ngajleng ka jero sumur. Kitu pisan ceuk Mang Maman bari teu sirikna susumpahan. Geus dikitu diembohan dongeng pamajikanana nyaeta Maodah. Cenah sumur eta teh baheulana tempat miceunan mayit satutas dipareuncitan ku gorombolan. Pan harita teh zaman ngaraja leuweungna gorombolan zaman Solda Dualana lolobana nu dikunclungkeun hirup-hirup bari kaayaan diborogod saluar awak. Mana pantes cenah mun teh mah dipake panonoban onom jeung jurig jarian. Kitu ceuk Maodah teh. Numutkeun olot kampung cenah sumur nu kajojo sanget jeung geueuman katelahna Sumur Cipulus bisa wae nyokot ngaran ngala kana lemburna. Pernahna di antara wates walungan Cimamut jeung Cikuya Batok. Kaasup Sumur Kohot jeung pangheubeulna anu caina tara kabejakeun saat da cenah puseur cai nyusuk. Jeung deui ayeuna di Lengkob anu dilingkung ku dapuran awi jeung jarak ceukna tangkal baradag coba anggang ti pelemburan. Boroning peuting dalah ti beurang oge maredong henteu kasaba lampu panerangan. Jadi saha mangkulukna atuh anu pirajeuneun wani ngulampreng ka dinya. Jeung deui ari eueuh deui. Kitu ceuk olot kampung bari nyorupot cikopi. Kuring mah bati mesem we ngadenge dongeng-dongeng serem kitu teh. Keur mah memang kuring can nyaho buktina tepikeun ka ayeuna oge. Ngan anu jelas mah ujug panasaran ku hayang nyaho seuh-seuhanana. Hayang nalungtik naon nu sabenerna kasang tukang jeung hal-hal anu tumali kana Sumur Cipulus teh. Nah bener aya unsur mistisan atawa sakadar beja bau sungut wungkul. Memang saperkara matak bahaya lamun teh mah kuring turun langsung ka arena. Da cenah ceuk tadi teh kacida hara-haraeunana. Tangtu kuring mah fokusna kana sato galak jeung sato racunan. Kaabus abrulan reungit leuweung. Kadua perkarana aya rusiah naon di eta sumur teh naha bener loba dedemitna. Meungpeung rineh wanci sareupna ngahaja kuring indit sorangan. Rerencepan da ari kudu ngajak batur mah dijamin moal aya anu daekeun. Paling oge pada nyebut rek buburungan mah teu kudu nyamperkeun ka Sumur Cipulus.
Menggeus we nyoo maung kitu meureun ceuk nu sejen teh. Aya kana sajamna lempang turut-turut jalan satapak bang belas kakulonkeun. Mengkol kakatuhu keur saterusna nurugtug mudun nyaeta berasna ka lebah sumur tea. HP geuwat distelkeun kana lampu senter terus disebrot-sebrotkeun malahan mah krangkring sadanu ngawea jeung neleponan oge teu diangkat. Jog ka gapurana geuning area sumur aya gapuraan siga gapura pakuburan. Puguh atuh teu keung kumaha jabaning sakit cebrekna tiis nyengcep. Keur kitu beut ngahiliwir hawa teu ilahar. Babakuna digeberan kuting saleorna angin sareupna. Talakai oge rapluk maruragan, marengan sada gaang tonggeret bueuk komo sada manuk kuwung puguh atuh nambah geeuman kaayaan leuweung leutik harita teh. Tapi nyaeta keur kuring mah nyenyep karasana bayeung yang da nyaeta perbawa keung jeung kukurayeun. Ari rek balik deui da sidik panasaran. Ceuli jeung panon beuki waspada bisi datang marabahaya dadakan. Kira 10 lengkaheun deui kana bibir sumur, ti tukang karasa aya angin ngahyuk. Pasti aya nu ngagabrug ti tukang. Kentak Malik nyebrotkeun senter HP gebeg. Hiji jirim ngabedega hareupeun kuring. Can acan karuwas ilang, nu ngabedega nyamber kana beungeut rek ngabekam baham kuring. Kuring curiga oge, buah ieu nu jangkung badag rek nyake kuring. Atuh bulu punduk beuki ngandelan, leungeun nu rek ngabekem kentak dikepeskeun. Saha di dinya teh? Ceuk kuring setengah nyentak ngan bae nu ditanya teu buru-buru nembalan. Kalah beuki ngadeuketan, tepi ka beungeutna ampir adek kana tarang kuring. Lebah dia kuring kasima teu bisa usik atawa ngagiwar, kalah rek ngagabrug kana awak kuring. Leungeun maksakeun ngusiwel kana HP, neneangan nomor sobat mana wae anu bisa dihubungi tapi edas, HP kalah pareum beak baterena. Nu nyampek hareupeun teu eces keur maharium katamah dibarago ku sarung bangunna mah jelas lah lain jurig kaya kieu mah manehna teh. Leungeun ngopepang deui kana HP ari pek heueuh pan pareum beak baterena teh. Antukna kuring pasrah rek dihakan oge. Nu dibagudad ngagero ngaran kuring beuki ngagibrig. Wa enya mangkeluk hareupeun teh ririwa sumur Cipulus. Awak gancang ngadeuketan tangkal gede, disedekeun buah enya kuring teh rek diteri bulet ku curig. Gancang beungeut diteueulkeun kana beungeut manehna, kuring kakarak sadar mun jurig sumur ieu teh tukang neuri boa. Hih. Dina kayaan kitu, hate kuring teu mikeun mun kudu palasra ku nu ngaranna dedemit. Keheulaan. Sacara leprek leungeun katuhu usik habek-habek we sirah nu dibagudad dibabukan ku peureup kuring. Sadaguakna kadenge nguli mengan saeusi leuweuk sumur. Bari otomatis bagudad sarungna kasingkilkeun. Aduh, hulu uing nyeri. Kuring kerung bari ngabelel-belel panenjo, atuh da asa teu bireuk sora guakna. Ari breh teh nyawe geuning manehna teh karsiwan sobat kuring. Geus tenang mah pok manehna ngomong cenah nenjo kuring asup ka jero gapura Cipulus. Teu leuweh ngicirik nuturkeun. Kuring bruk-brak boga kapanasaran geusan nyingklakeun Rusia sabudeureun sumur Cipulus. Atuh karsiwan haget siap cenah maturan, malaur eueuh gawe. Duaan langsung muru sumur dicaangan senter HP bogana karsiwan. Breh sumur teh geuningan dituruban ku kai-kai balok bari buni di rarambatan arei daun lopang. Diparigi jarak jekna tatangkalan baladag, di selapan dapuran awi haur. Keur ulang mikiran kumaha pipetaeun lelembutan buyar sabab kagareuwahkeun ku anu ngagurubrug ngajeleng, sing horeng teh monyet anu ngajeleng tina dahan tangkal gede. Awak kuring ampir-ampiran ngajeblag ka tukang mun teu kaburu-buru dijewang ku karsiwan mah. Breh teh kajeung sababaraha jirim tangtungan ngabelegedeg bangun anu kekep mager. Kuring jeung karsiwan molohok soak sok komo nenjo ka lebah beungeut-beungeutna. Panona burahay siga ruhak ditapel-tapelkeun. Karsiwan mah ngadon ngadegdeg bari muntang ti pepereket, padahal mah sarua tur kuring oge noroktok. Panon poe geus nyusup dina tonggong gunung, kuring jeung karsiwan masih keneh nguyek di leuweung leutik Cipulus.
ngan bae kusabab aya batur kakeung jeung kasieun otomatis ngurangan. Edasna deui HP kuring ngagolosor murag ngageclik kana rurungkunan atuh kokoreh heula ngandelkeun senter HP Karsiwan. Kari 5 lengkah deui kana bibir sumur beuki kaweur deg-degan. Jantung ajlokeun ngacleng ti jero dada. Moal kitu jug ngaburingkal orai naga ti jero sumur atawa jurig. Beuki deukeut, 1, 2, 3 biwir ngunyem tug tepi kadek weh suku teh ngagedug kana tembok lukutan wates sumur. Nyaeta atuh ari suku geus adek kana tembokan sumur panon mah mumul beunta. Sarua deui Karsiwan oge kitu. Komo manehna mah siga nu leuwih ti kuring borangana. Da eta we ti tati ngabebetot tungtung baju kuring teh belah tukang bari perbawa sieun. Ongkoh sieun beak karep tapi panasaran ku pangeussi jero sumur anu kasebut geus sabiwir hiji gudangna jurig malah ceuk cenah mah remen ngamangsa korban anu sasab kadinya atawa korban anu ngahaja hayang enggesan hirupna gara-gara salaput hutang. Tapi mun panon beunta oge sabenerna mah apanan poek da keur mah peuting katambah dinu caneom ukur ngandelkeun senter HP Karsiwan anu geus mimitis paneng. Moal kitu mun beunta teh jool breh orai naga, jurig atawa kunti pokona mah nu pikasieunneun ngarelel ka kuring kacipta jurig bau hangru kawantu jurigna cicing di jero sumur ukur ngahakan lukut. Tapi nyaeta panasaran asa can ngadenge jelma di legleg jurig. Beunta geura sok tuh aya nu rancunit tina tampian sumur. Ceuk kuring ngaharewos. Karsiwan meletet katenjo da apanan lampu senter masih ngagateng. Gentak miheulaan manehna nempo ka jero sumur bareng jeung senter disebrotkeun ka jero. Karsiwan nu agag-agagan oge tungtungna nyolono ger duaan ngagagak dipegeg. Heug teh geuning di jero sumur teh cai we ilaharna sumur. Jabah herang ngagenclang, wadul omongan urang lembur teh. Teu sing aya jurig setan siluman selemin komodo demit mah eueuh lah. Geeuman binti serem teh pedah we cara neom gelegdeg kurungkun jeung tetangkalan kahot. Coba mun rada ditutuhan saterusna dileningan mah sarta kesebrot ke panon poe. Moal pikasieun malah cai saumurna bisa dipake. Jadi kumaha? Ceuk Karsiwan saenggeus dinu caang. Katara ayeuna beungeutna getihan katojol lenglang langit. Gentak kuring nempo perihal sumur geuman teh lain jurig welu atawa siluman jeung setan. Tapi sidik cai herang ngagenclang anu bisa dimangpaatkeun ku sakumna warga sabuduran sumur. Basa murageun batu ka jerona oge kadenge ngecemplung agem tandana cai sumur teh pinuh pisan. Jabah sakurilingna dijarek batu golondongan nu geus harideung lukutan. Geus karuhan kitu mah gentak koe mulang. Guragiru kaluar ngaliwatan gapura Cipulus. Tangtu Karsiwan mah miheulaan norobos lungkun. Cag pemirsa, sagitu panginten dongengna anu judulna Nu Ngageugeuh Sumur Cipulus. Jadi sumur Cipulus teh anu ceuk beja mah cenah angker loba demitna aya tos dibuktikeun mah ku Karsiwan jeung rencangna nyaeta teu ayana naon caina oge herang. Jadi biasa dimanfaatkeun deui eta sumur teh kanggo warga-warga. Nah, sakitu pamirsa Dongsun TV hatur nuhun antuk parantos ngadangukeun, parantos hadir, parantos gabung dina channel Dongsun TV-na. Hatur nuhun mugia urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng sagala kahoyong urang dilancarkeun sagala rupina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu tisim kuring hapunten bila aya kakirangan sareng kalepatan diantos di dongeng sarajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.